Mang Baso. Nah, itu jalan Mang. Kan bulan puasa. Astagfirullahaladzim. Kami hilap semuanya. Oh, jantan salami bulan puasa mah. Emang teh ribut. Yang teu oge kan ke dagang ke peuting. Dialihkeun ti siang ka wengi. Heeh. Nah, mun ti peuting anu dagang baso nu sanes seueur teh mah. Sarua wae batur geuna dagang ti peuting ayeuna mah. Tah ku sabab lamun wengi mah seueur saingan. Nah, mencoba mang lain icalan siang. Astagfirullahaladzim. Kan menuju bulan puasa, urang teh kudu harus bisa menghargai. Teu masalah mang icalan mah. Mang teh ka pelanggan teh nyarioskeun. Ieu mamna engke lamun tos magrib. Ning di imam ayeuna. Gitu. Tiis kan geladu kompor di bumi masing-masing. Kitu carioskeun mah. Kan teu kitu oge, Nah, teu kitu. Abi mah masih solusi lamun ti wengi mang seueur saingan. Lamun siang kene mang teu aya nu icalan baso. Maning siang teu aya saingan. Atuh da aing teh enak atuh piraku ayeuna tengah kuering. Naon? Amak-amakan biasa susah. Ya Allah. Tenangkan hati. Saum itu selain nahan lapar dan haus, nahan nafsu oge. Kan abi teh meureun isin lamun ayeuna siang-siang memanggul ayeuna gerobak kan isin abi teh. Nah, mang betisinan. Kira majuna mang lamun icalan mang isinan. Seueur ka isin. Kira majuna mang pan nuhun kan bulan puasa isin ku batur mah teu araya anu ti siang mah paling genan aya genan sonten mang isin mah ku Gusti Allah mang nyiptakeun urang rambet ku batur heran dapat jadi tukang dagang eta teu meunang jadi isinan abi mah cuma ngasih solusi mun icalan siang mang teu aya saingan lain masalah ku isin-isin kan aing teh menghargai mang Astagfirullahaladzim ya Allah. Tunggu buat kena hati saom. Ieu teh bulan Ramadan. Urang kudu nahan nafsu selain nahan lapar dan haus, nahan nafsu oge. Lamun maka gitu. Ibadahna berkurang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Amalana berkurang. Nih ambak mang abi mah cuma masihan jalan dan solusi supaya emang teh laris icalana supaya siang-siang teu aya saingan. Coba bayangkeun kumang, lamun wengi-wengi baso tadi tugas butuh meuli tukang baso. Tanu meuli teh bingung, ieu meuli ka mana. Jadi siang kana mah baso anu meuli teh kan teu aya batukeun icalan, ukut mangungku. Nah, kan. Beres teh. Masih awae. Emang saking suasana eta aduh ieu sasisa mah anjeun. Nah, terus emang geus suasana sakal abi mah cuma mere solusi lepat abi di mana. Entar tuh abi bade kapal heula nya. Mangga, muhun, mangga. Wilujeng ibadah puasa mah. Muhun. Mangga. Emang ama. Naon deui wae? Nepi bade naon? Nih, ambat mang sasi saom. Mangga, sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak ieu teh ambek teh naon? Kan urang nyeun konten teh can puasa. Karena jadi jeun puasa mah lila keneh samingguan leuwih deui. Heuh ta? Heeh. Wih teh can puasa? Acan. Sok bae ambek mah. Ya! Seger. Tos salat asar, kantong boboan, depeng HP. Nikmat pokona mah. Bang Baso. Bang, teu nyarak roda. Teu nyarak tanggungan. Di imah roda mah. Kalau rasana bete lapan mah. Sebeak dagangan-dagangan urang geus balik. Seep. Siapa? Bang, saya teh pelanggan setia emang. Nah, beuti seepkeun, Mang. Aduh, cih. Heran kumaha beuti seepkeun kumaha pan dagangan geus beak nah kumaha? Abi pelanggan setia emang nah beut lain sesakeun atuh beuti beakeun di calana. Kan aya pelanggan ieu anu can meuli. Kasih Bang teh poe ayeuna. Nah, beuti seepkeun. Heuh kan loba aing payu dagangna loba nu mareuli ku barudak bieu. Si Mang terus di mana? Salat asar. Oh, di masjid. Ya heulah, urang teh kudu inget kanu kawasa. Nuhun Mang, terang. Walaupun urang ayeuna keur dagang, keur nanaon kitu kieu geuna lamun ngadenge suara adzan mah kudu ka masjid urang teh. Nuhun sae. Kitu mah abi. Salat can. Acan buku abi diemutan ku Mang Baso. Salat heula lah. Nuhun, ngan abi teh kan ieu ngage calana pondok, Mang. Terus punten namun sarungna atuh. Kanan abi bade salat heula. Namun sarung kumaha? Udah abi kan teh nyanak ieu sarungna punten Mang. Namun teh giliran aing. Mang kan diacing kita.
Pan abi bade salat mang. Bina-bina teuing sarung-sarung wae genan kuat Kang nginjem atuh. Nuhun pisan mang. Hak balikeun deui ka ieu mah. Abi tos kaimutan salila ieu teh abi teh. Jalmi penuh dosa, penuh salah. Ya heueuh atuh lah. Ayeuna si Mang tos ngemutan abi salat karena iya rukun Islam teh kan aya 5. Hiji naon Mang? Sahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5 munggah haji. bagi yang mampu. Bagi yang mampu eta teh. Tah, abi nambut sarung karena abi bade salat karena ibaratkan ieu botoh. Ieu upami jami teu salat ibaratkan ieu. Ieu botol. Ieu teh naon? Wadahna minuman. Mohon. Kalima naon? Munggah haji. Munggah haji, Kaopat puasa. puasa, Katilu zakat, Kadua salat. tuh Mang. Lamun teu salat ieu botol tagak. Aya bener nah. Tah Mang. Ibaratkeun kieu munggah haji bagi teu mampu. Tuh, ieu masih kacepeng. Nah. Tuluy puasa bagi yang bisa dan mampu. Ieu masih kacepeng. Zakat. Zakat bagi yang mampu. Ieu masih kana kacepeng. Tapi upami jalmi teu salat ninggalkeun salat tuh. Teu kacepeng. Nya matakna eta urang teh ek sakumaha sibukna ek sakumaha eta nagenan urang teh kudu salat. Uhun, otakna abi kalarasan terus kaimutanku Mang Mang Baso. Jadi abi bade salat, ieu ditambut teh sarungna. Ngan jigeura salat ka ditu. Sakatanan sareng kepean. Pertama abi teh jabrik Mang. Upami salatna rambut jabrikan raos. Kayak kana rambutna kana kening. Tuh. Tah, kumargi abi teh tos di kebon Mang. Acup teh, ieu teh kalotor. Abi rambut sakatanan. Kaos teh. Mana jeung baju-bajuna deui sakalian lah kumaha. Kotor atuh. Kan salat teh kedah ngangge pakaian anu bersih. Ayo Mang mah datang salat dijamin bersih. Mana jeung baju-bajuna. Mohon. Abi salat heula hatur nuhun. Nya Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bener nama bener. Tapi banyak pakaian aing nepikeun ka diuculan kieu. Dasar aki-aki edan cek aing genan. Anjay. Astagfirullahaladzim. Kabina-bina teuing. Karek genan sapoe geus kikianan. Mana tengah hargaan? Hah? Batur kanu parwasa? Hah? Astagfirullahaladzim. Erek jadi kumaha kaharepna? Urang teh kudu nyontohan teh kudu jadi jalma bener. Ieu tah. Saya pamawana. Ieu. Parara dumain dihakan-hakan we karek genan puasa pertama. Kadieun. Kadieun. Urang teh kudu nyontohan ka jalma teh. Ulah padu. Kadieun. Kudu nyontohan urang teh. Kudu bener hirup teh. Ulah sok pararadu teuing. Cing atuh karek puasa sakali sapoe mah sia teh. Kabina-bina teuing. Balik itu. Balik. Wah aing bejakeun ya. Apa Ustaz? Macem-macem karek genan sapoe puasa geus dibaratalan. Hargaan lah kudu sejen. Benang we ka deok wae. Yo aing ge lapar. Oh, Alus. Karek ge puasa sapoe. Lain nyontoan. gehet teh ke batur bisa. Kadieun. Kadieun. Lapar teh sahur. Cokot-cokot. Barang wae di dia tuh barang. Barang kumaha barang atuh licin Barang. tadi. Paling lapar. Aduh. Aya kugal blognya. Ieu teh bulan Ramadan. Bulan suci. Aisyahnya rumput itu kangen pos kalau kagarodin ka dieu. Ieu tah. Ieu tah. Pane pamawana deui. Oh. Ieu Gede sia teh. Ku aing disita kira. Awas mun kanyahoan. Aduh. Hargai atuh sia teh nu parwasa. Heeh.
Korobrok kah kemauan karieu. Aredan sing areling geus kok asep. Belum puasa. Enak pantes sahur. Mantap. Itu sahur. Nah, Mang. Ya jelas kenal lah. Bener. Pulang kieu anjing roti. Nah, bener. Asli nang geuna. Daerah tuh dia teh geus kolot, Mang. Dia teh bulan puasa, Mang. Sing gablek ka era. Geus gablek anak, geus gablek pamajikan. Naon eta? Waciki ngahakan roti eta. Sahur mang. Teu sahur. Ulah padah teu sahur. Di dinya barang hakan tengah poe kieu. Mana eta? Nah mang. Mana? Nah. Cek atuh sarua anjeun teu. Teu sahur. Aing. Ini. Sarua-sarua. Ajal mah sarua wae. Akan tak kadinya. Jewang. Atuh nu aing eta meureun mah. Di ewang. Benar. Dinamis. Bombastis. Spektakuler. Rajin. Nur, Dik, sing ingat ngerakeun atuh kakarage 2 poe puasa ya teh. Teu sahur, Bang. Anu teu sahur ge bisa puasa mah. Ieu mah waya kieu. Ye, sing boga pamadegan hirup teh ngerakeun atuh anak pamajikan. Sudah orang kumang ada diajak kan? Mana ada daekanan diajak atuh. Ulah kita sakadieu kan, ngerakeun balik. Urang mah ngingetan. Sakadieu kan. Bisa diuyuk dia di jalan ngerakeun. Ampun, teuing. Kumaha kalakuan we kari kituanan mah. Mau urang genan.